Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanus sholati, jeung anapun ari pirang-pirang rukun salat, fatis'ata asyara maka eta aya 18. Al awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat bil qalbi ku hate, fayuhdiru maka ngahadirkeun itu si jalma atanapi si musolli fi qalbihi dina jero hatena itu si jalma fi'las sholati kana niat migawe salat, wa yu'abbiru sareng ngabahasakeun si jalma anhu tina itu fi'las sholah bi usolli kulapad usolli, wa yuhdiru sareng ngahadirkeun si jalma fihi dina itu qalbi fardiyataha kana kafarduanana itu salat, wa yu'abbiru sareng ngabahasakeun si jalma anhu tina itu fardiyah bi fardin kulafad fardu, wa yuhdiru sareng ngahadirkeun si jalma fihi dina itu qalbi ta'yinaha kana nangtukeunana itu salat, wa yu'abbiru sareng ngabahasakeun si jalma anhu tina itu ta'yin bizuhri ku lapad az-zuhru aw bil asri atawa ku lafad al asru awil maghribi atawa lafad al maghribu awil isya'i atawa lafad al isya'u awis subhi atawa lafad as subhu. Fa idza hadarat maka di mana-mana geus hadir naon hadhihi salasatu ieu anu tilu fi qalbihi dina hatena si jalma qala maka ngucap si jalma Allahu akbar kana lafad Allahu akbar ghairu ghafilin barina anu henteu poho anha tina itu hadhihi salasah, wa yazidu sareng nambahan si jalma istihdar makmuman kana nyuprih ngahadirkeun lafad makmuman ingkana lamun bukti si jalma jamaatan eta anu berjamaah. Atsani ari anu kaduana eta takbiratul ihrami takbiratul ihram, wahia sareng ari itu takbiratul ihram Allahu akbar eta ngucap kana lafad Allahu akbar. Ats-tsalitsu ari anu katiluna eta qiraatul fatihati maca surah al-fatihah fil qiyami dina waktu nangtung. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta al-qiyamu nangtung in qadaro lamun kaduga si jalma walau bihablin jeung sanajan eta tetep kalawan tambang au mu'inin atawa kalawan anu nulungan fi sholatil fardhi dina salat fardu. Al-khamisu ari anu kalimana eta ar-ruku'u ruku bi ayyan haniya kurekaan yen dongko si jalma min ghairi irkhain kalawan henteu nyondongkeun rukbataihi kana dua tuurna si jalma hatta tanala sahingga yen nepi naon roh atahu dua dampaleungeuna si jalma rukbataihi kana dua tuurna eta si jalma. As-sadisu ari nu kagenepna eta at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dina itu ruku bi antan fasila kurekaan yen misahkeun jalma harkata hawaihi kana usik turuna si jalma an harkati raf'ihi tina usik cengkatna si jalma watas kunna jeung nyicingkeun si jalma doahu kana pirang-pirang anggahotana si jalma kullaha tegesna sakabehna itu aqdo
As-sabi'u ari nu katujuhna eta al-i'tidalu i'tidal bi ayyan tasiba kalawan yen anceg si jalma qaiman barina anu nangtung. Ats-tsaminu ari nu kadalapana eta tumakninatu tumakninah fihi dina itu i'tidal kama sapertikeun perkara zakarna anu geus nyaritakeun kami kana itu emak fir ruku'i dina tingkah ruku. At-tasi'u ari nu kasalapana eta as-sujudul awwali atanapi as-sujudul awwalu sujud anu kahiji bi ayyadha kalawan yen nyimpen si jalma jabhatahu kana tarangna si jalma maksyufatan barina anu narima dibukakeun ala musallahu netepan kana tempat salatna si jalma atanapi tempat salat di dieu teh tempat sujudna si jalma mutahamilan barina anu ngaberatkeun alaiha kana itu jabhah qalilan barina anu saeutik ala ghairi mutaharrikin bari anu henteu musik-musik rafi'an barina anu tingkah cengkat sijal atanapi nyengkatkeun atanapi deui ngaluhurkeun si jalma ajiratahu kana bujurna si jalma wa ma sareng kana perkara haulaha anu tetep ma aya di antarana itu ajirah ala mankibaihi kana dua tak-tak atanapi ngahandapkeun kana dua tak-tak nasi jalma wa yadaihi jeung kana dua leungeunna si jalma wa ra'sihi sareng kana sirah nasi jalma bi ayyadha sareng kalawan yen nyimpen si jalma juz'an kana hiji juz min kullin tina saban-saban saiji min rukbataihi tina dua tuurna si jalma wa min batini kulli kafin sareng tina beuteung saban-saban dampal tampah wa min batini asabi kulli rijlin sareng tina beuteung pirang-pirang ramo saban-saban sukuna. Al-asyiru ari anu kasapuluhna eta at-tumakninatu tumakninah fihi dina itu sujud awal kama sapertikeun perkara zakarna anu geus nyaritakeun kami sadayana kana itu emma fir ruku'i dina tingkah ruku.